sok salat kasyawarga ka neraka anjir jelema yang berbelat-belit ya agama anyar brutal ngabulak-balik akidah agama anyar sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat ajig teh teruskeun bejakeun sia ka menteri agama wae suara naon sada kue mari nya kue mari kitu pat bengung teh hei manusia syah ngomong teh ini kumaha lamun pegat genggerong teh doli genggerong aing saha elah mun cawerang goblok sia teh ngupi duiteun sia sora teh heumpeng mun ngarentankeun ai hayang ka Dewi Persik ya mah dengek syah saha sora teh alus bosorom lah ulah kaget euy yo ka dieu alah anjir sia ketika tepung bentukna kitu lain nu hareup rupaan pika jiga cikur denge kerja denge cek naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk jiga mangis meteng lamun dina mobil mah naon Kang dewek sedan dawala si lain truk ai eta nu si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh nanti saimang atuh bibitna kepancing ge lamun dina gedong dewek imah loteng kuring si lain imah bilik ari aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan reung teh Pak reung ai teu boga imah mah acan lamun dina erloji ceng dewek Seiko kuring alba ari aing maok ya mah leung kene aya nyamuk boga menang maok oge nyamuk reung rada nyamuk ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa tina rahim ai kuring siling meunang ngukut leung anak kukut hari si itu mah tina teh muning bijina si anjing sakitu mah teh amak Kang sabar saudara hate catak nyeri lin sakitu kuat kene sabar catak nyeri mah lamun dina inuman sok sia dewek bir manis teh kotak kuring sprite ari aing cikiih sabar hate dina ku si anjing tuh Jangan sabar kekasih sabar hati sabar anjing awas ya Jangan sabar kekasih Cina lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning can apa meureun ai kuring teh lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah lapisan
lapis legit. Aing pasti aing. Pasti nu goreng. Sok naon aing sok. Beda nu halus. Tong makasih udon. Can puguh. Ieu teh yang sering teh pangalusna. Ulah kamek. Dewek ranginang. Nu tadi aji culuykeun. Si laing dawala opak. Opak. Ari aing kelana. Tenang da loba keneh we. Loba dahar. Sabar. Sabar. Jangan sabar. Sabar. Kene nak. Maneh dawala nyaho ti ucing. Apa? Ti ucing digaringkeun. Terus make obat nyamuk. Terus dihijikeun di talian. Tah si lain mah nu bieu. Nuhun anjing. Eta kadenge ku di talian we teh. Halus teh kapan. Halus. Kadenge ku di talian merukan barang nikmat. Artina di talian teh barang alus. Barang mahal atuh. Halus. Alah. Sabar. Nah, beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk. Oh, atuh resep. Aduh. Resepna naon? Dikumpulkeun. Ada. Terus sia keur hees diwewelkeun pada sia. Males. Alah, males urang euy. Bade ka sawarga kuring ge. Hah? Bade ka sawarga. Teuh. Sawarga. Emangna sia teh sok salat? Orang sawarga ka apotek. Emangna aing salat kudu bebeja ka sia? Bener saya sok salat gitu. Dan sawarga mah keur jelema nu sok salat. Nu sok salat mah ka sawarga ka neraka. Anjir. Woi, Ieu jelema yang berbelat-belit ya. agama anyar. Brutal. Brutal. Ngabulak-balik akidah. Agama anyar bener. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Ajig teh. Teruskeun. Bejakeun sia. Ka Menteri Agama wae. Salatna nu kumaha gitu. Naon alasanana sia teh? Sok. Lamun si lain mawa lantang, sok dituna. Ai sok teh naon? Hecul tah. Sok di dinya mah dewe hecul salat. Sok ke salat nama diantep. Tah eta teh ka neraka. Teu ngarti. Teu ngarti. Baik. Sok salat teh cul salat. Tadi dewek mah sok salat teh cul salat. Anu penting sia mawa duit teu. Wah, kana materi. Kana Maksudna naon? Dek ka sawarga, ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. Allah. Ih, emangna ieu teh tanah si lain. Ieu teh daerah kakawasaan aing. Sanu ngaliwat ka dieu kudu mayar. Lamun teu mayar, modar. Wah, carana modal. Wah, teh apaleun. Ya, anjing. Macam-macam gitu. Naon sia tua-tuanya? Homo sia teh. Lain kuring mah ngabejaan, bahaya di dinya. Bahaya naon? Di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu. Wah, jelema bahaya sangat. Nah, sangar ieu jelema teh. Ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoun digetih sorangan. Kan. Gerapek pecahkan dagor tasirahna kulingis. Kuat modar. Wah. Lamun hayang salamet kitu oge. Tapi kuring teu boga duit, tong aya alasan naon-naon. Eta alih. Kepercayaan. Aya eta naon sia? Dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan. Ieu mah surat. Ah, hadeukeun. Duit aing ge nyaho. Nyaan surat demi Allah aing mah. Lain duit. Pasrahkeun sia. Jika gadeukeun ulah ku aing cokot dalam nya surat. Ulah. Tuh berarti duit. Kumaha teuing euy. Sok teh kibikeun semua. Jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung aing sok. Tapi kapal bah mana pangabisa siling aya nya. Aing teh lain saurang, kabeh datangkeun. Ngutuk tah.
lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat. Lamun ngagrup jeung aing hade ye jelema. Halus. Kan aya kabeh kageuleun. Halus menjadi grup teh kompak. Cekan sok lamun kitu carana sia. Sok kuki ka sia. Hoi! Nyaan pinteran euy. Gerakan naon teh? Gerakan kalakai ketebak angin. Eta teh. Hoi! Anjing. Gerakan naon? Gerakan naon? Anjing euy. Luar biasa aing dek ngarontok angen di sunul. Wah. Ku huluna kadung teu diteke we. Mun beunang. Balangah atuh. Jauh, mun beunang mah pasti. Wata. Hoi. Anjir. Nyaan pinteran euy. Penek-penek ge pinter. Pinteran euy. Wek. Sok sia. Lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh. Sok ditutup liang ti korok aing. Atuh. Ada aya eta gerakan. Gerakan naon eta? Eta gerakan naon kan? Gerakan timbangan. Oh eta teh. Ka mana beratna musuh bawa kayaknya. Jadi lain aing nu notokeun, sia notokeun maneh. Rahasia teh sebenarnya mah. Ulah dibejakeun. Kudu Ya, nama. anuy. Luar biasa. Ahli ulin. What? Tah, tuh. Kapan Wil? Tah. Anjing, anjing. Naon? Beungeut aing kana tai muning. Hakan. Wah, batur enggak. Ulah, ewah kepung. Kebong. Alah. Ingat. Kebong.